A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhbaru bisnaini au bi aktsaro an wahidin kahum saratun su'ara. Wa akhbaru sareng ngadamel khobar ulama nahwu bisnaini kalawan dua au bi aksaro atawa kalawan leuwih loba, berarti leuwih loba tina dua berarti 3 4 5 gitu. An wahidin tina mubtada anu hiji. Kahum sarotun syu'ara, seperti lafaz hum sarotun syu'ara. Hum ari kaum, sarotun eta pirang-pirang anu mulia, syu'ara tur eta pirang-pirang anu tukang syair. Hartosna menang urang ngadamel khobar bing bilangan. Hartosna menang urang ngadamel khobar bing bilangan. Tegasna leuwih tina dua. Tegasna dua gitu, 3 atawa lebih. Tegasna 2, 3, 4 atau lebih tina mubtada anu hiji. Menang urang ngadamel khobar bing bilangan tegasna 2 atawa 3 atau 4 nya atau lebih tina mubtada anu hiji. Contohna saperti dauhan Allah dina Al-Qur'an nyaeta Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ghafurur wadudu dzul arsyil majid. Maknana wa huwa sareng ari Gusti Allah Al-Ghafuru eta anu banget ngahampurana, Al-Wadudu eta anu banget mika cintana, Dzul Arsy eta anu ngabogaan aras, Al-Majidu eta anu maha agung. Da mubtadana hiji nya domir la wa huwa, khobarna di dinya 4 eta beunah. Ieu maksudnya wa akhbaru bisnaini au bi aksaro an wahidin kahum sarotun su'ara.